Arang-arang tari topeng, kembang topeng, lakon, bodor dan lakon. Nah ini adalah Tatalu Arang-arang. Cik. Hey, ayah, woi, tepuk tangan heula sadayana, hayo, seni Sunda, topeng Banjar, pusaka Sunda, Miss Ijem Group, Magelaran. Ikus. Wow. Alah. Uye. Ayo. Hayya. Alah. La. Yes. Hop. Ayo dulur. Ai Rohman. Alah, iya. Anu mana? Kanan kiri, dapur utara. Kanan kiri, dapur utara. Aye. Ayo rakyat. Alah, bawa ayah. Anu mana? Itu bersama. Pancasila. Satu, dua, tiga. Allah. Kanan kiri, dapur udara. Kanan kiri, dapur udara. Hayya. Oh, ayana.
hiji. Yes. Us. At. Or. Halah. Yeay, haturan. Yeay. Iya. Wer. Sor.
pernah sijak bodasan di sana kecil mandiri dahulu luasa nomani dahulu luasa kedanya berdiri kedanya dekana diri lay daun awi laca barang dari tawara lain bakja aki bakja dengan di bageran bakja dengan di bageran sijak bodasan nomani sijak bodasan di sana kasuka mati di sana kasuka mati dolo luasa godanya kasih hati dolo luasa godanya karena diri sijak bodasan nomani sijak bodasan di sana kasih sayang di sana kasih sayang Raja Bro kita
Adan. Oh, geuning loba nya. Wing karak eling hampura we pawaya. Karak eling. Coba ieu meni seueur kieu para penonton coba ieu sepuh malulu wing meni era. Ih karak ngeh. Oh, tadi gaeng tengah. Kalem we urang mah tong kurung gusuh. Kalem mah. Hapunten kanggo kasadayana. Satacana abdi di dieu begag-bege kos nu gelo. Udah di imahna mah wing teh jelema. Datang ka dieu. Kunyuk. Urang ngahormat heula. Nya penting Urang mah ngahormat. koski oge kajenting di ditu ka dieu oge walaupun sakarawang tamu. Tamu Kudu saling menghormati dan menghargai. tah eta. Aya ucap ceuk paribasa lamun hayang dihormati ku batur sok hormati heula urang sorangan. Nya bener. Kakarak urang bisa menghormati batur. Ceuk ari parasa ceuk kolot we sok ngomong dang. Cenah Lamun maneh hayang nyenangkeun nyokolot tetapi dulur cenah senangkeun heula diri urang kabehna. Bener. Lamun urang geus senang mah urang bisa nyenangkeun batur. Ngahormat Ngahormat ka payun. Nya. Ih. Nya sok. Aya. Nya. Kakarak aing dang. Nya. Ayo urang hormat dang. Hormat. Alah. Siapa ngahormat kos kitu ah. Oh nyaing teh anak gaul coy. Siapa teh nyaon aing mah gaulnya. Di mana gaul aing mah? Aing aku we anak gaul. Oh siapa teh nyaon aing mah asal poe Minggu aing mah asal jam 5 sore aing sok nongkrong. Emang sok nongkrong Nongkrong aing di hareupeun Alfamarat. di mana? Alfamarat. Lain Alfamarat teh hidang. Naon sih? Alfamarat. Ai bacana Marat aing kumaha bacaan teh hidang. Iya. Aing siapa teh nyaon aing nongkrong jam 5 sore ge aing mah. Oh jam 5 sore nongkrong. Nongkrong aing mah. Ai isuk. Nongkrong aing mah. Ai tangari. Sarua nongkrong. Kumaha nongkrongna? Yo aing lamun jam 5 sore lamun poe Minggu loba ibu-ibu jeung bapak-bapak balanja. Nya. Oh loba nu liwat. Aing geus kieu ya dang yo. Aing geus kieu yo. Oh gitu. Oh aing geus kitu we dang. Eta aya ibu-ibu jeung bapak-bapak liwat yo nya. Nya. Aing geus siap-siap we yo. Pas aing keur nongkrong kitu, deus deukeut sameter deui dang. Nya. Aing siap-siap dang. Heuh. Langsung ngosong ulun. Siap. Seret. Bu, saya belum makan, Bu. Ye. Teh hidang nyapar eta mah teh hidang. Hampir tolol. Ganti ka beli dia ya. Ganti. Heeh. Ya, ka dia ya dulur urang sadayana. Dulur urang sadayana. Oh, ya perlu ya. Nya. Hormat. Aduh. Ngeus tengah. Ulah sok ulah elel wae. Udah sabarna mah urang teh teh keur pusing dang. Pusing nak. Keur boga pamikiran. Mikiran nasib. Oh, Aya nasib mah bisa dirobah dang. ai kitu. Tergantung balik deui ka urang. Nya bener ah. Oh, urang sebagai para seniman. Oh, da aing ngaranna gawe mah kumaha sih urang. Oh nyanya Oh, sabenerna mah urang teh ieu teh dang. Urang sok bepaduduaan we jeung batur urang. Oh duaan. Oh, jeung batur urang pakukumaha oge da kudu aya batur jelema mah. Nyanya Lamun kawan salaki meureun jeung pamajikanana. kawan setia. Oh, lamun pamajikan meureun jeung salakina. Ta eta Ai urang mah jeung CS urang kos ge da boga CS. masing-masing boga pasangan. Nya boga pasangan kumaha oge. Oh bener. Ai urang mah ceuk paribasa da urang mah dengaranna urang hirup di dunya mah ceuk paribasa. Bajuna kos orai welang. Aduh bro, gila bro. Tadi mana nih tuan wae kurang bro. Kurang niangan mana kuat ka tong sampah. Hei. Ya, urang tadi nungguan mana. Urang geus kuralang kuliling ka Cikampek ka Pasir Malang teu kapanggih ai sia kumaha sih? Yo aing ge sabarana mah keur boga pamikiran. Wah. Udah teh datang pahak polohok teh sia neangan naon. Ya, urang teh sabarana mah piomongon keur maneh. Ngomong atuh ngomong. Asa mah ngomong. Duh. Wah, nya. Jangan main kasar ah. Kalau sia mah teh main abok. Mana? Wah.
nyawa-nyawa gagu mah tuh ngomong kayaknya ente gagu man ya. Ya, nah hormat jelema mah. Wah, cium. Idang, meni maragakeun teh meni pantesan sih aja lain oge. Ya, tenang. Urang pas kieu pernah sakola tunanetra jeung gagu. Duh, oh ya. Ya, buyung. Yeah. Wah, mau udah mau? Ini gagu. Sia buluk kacep-kacep gagu ini. Ya gara-gara sia. Umbe. Doidang. Ya ulah sok itu jelema mah. Ulah sok ngerakeun batur. Anas aing gagu tolol. Dia bisa ngomong. Anget sugan teh si buluk. Ngerakeun ya urang teh di Apayuneun 1 loba sesepuh itu. Doidang. Gelas sungul teh bukan nang hayam Menisal sih teh sadarna sih. Malu mah tuh aing mah kana hayam negeri sungut aing mah. Naon sih kukuran aing ah? Ya, Prong, urang teh sabarna mah keur puyeng. Puyeng sih ulah noe-noe pentil aing digetek. Nya aing mengarana ka babaturan na mesra jelema mah. Nah mesra teh aing meni ser gitu. Sia nu seseran tolol. Getek Aduh. Sia mah mainna sia mah KDR teh ah. Oh iya maksudna kumaha Ya, urang teh keur lieur ayeuna ngaranna seniman ngaranna manjak ya aya sabulan kuat 3 panggung. Perena kuat 88 Perena kuat lila. Ya ayeuna urang keur pere ye urang mikiran usaha ye kumaha ye. Hah? Usaha. Ayeuna mah pagawean hese ngalamar di perusahaan kudu boga KTP. Nah sia teh manjak-manjak komo aing mah di imang hees malulu. Hanya sia mah gaweana tolol. Kudu boga ijazah ayeuna mah. Kudu boga ijazah ayeuna sakola. Jaba jeung nyogok deui. Tuh ada geting muncrat buluk sia. Nyakeun depan sia mah teu datara kadenge. Nya sia lieur teu manjak-manjak komo aing di imah hees we. Mana pamajikan aing setoranna loba. Emang sia saat pemajikan sia emang sok nyokot naon? Pamajikan aing mah kurang hidang. Oh, tidak ke pemajikan teh kurang hidang Oh, nya kanyahoan aing manjak 50.000. Nyokot bang 3 juta naon. Eta si setoranna bara duit. Aing kahayang aing teh ya nyokot 3 juta tah atuh meuli motor, kanyahoan aing manjak nyewa wae. Eta beli ke naon sih? Eta mah meuli teh pupur jeung lipen. Apa name geulis sampe sia ulah selingkuh. Pan aing ngambeknya. Yo aing sia teh meuli aya pupur jeung lipen. Awewe aing nembalan sabuluk. Oh nya pasti. Apa engke cenah aing ondangan ame geulis. Ya jelema awewe kudu kitu. Temboalannya kowe geus sia ondangan ame geulis, tempo molor jeung aing bau autan. Eta sabuluk asal diletak beheungna pahit, diletak pahit. Waktu dia sih mah di ausanana ka beung mah. Yo, anu kagugu mah sia. Aing kahayang aing teh meuli atuh kutangnya. Oh, emang teu balik ke utang? Buset. Awe sia kurang. Awewe aing eta kutangna buluk anu tukang panitih malulu. Buset dengan. Eta paniti malulu. Oh, maka awewe aing mah susuna gede sebelah. Eta tolol. Sia mah tidak ngomongkeun awewe. Geus ulang ngomongkeun awewe yuk Usaha. Yo, urang teh keripuh. Kilang bara mun sugan urang aya inspirasi. Ya, urang rek nanyakeun ka maneh. Apa urang nganggur? Tah urang rek nanyakeun pagawean ka maneh aya solusina. Urang aya solusi hiji, da urang mah ngan hiji-hiji na kalian teh bisana nyupir. Nyupir goblok mobil di mana sih nyupir? Zaman ayeuna mah zaman digital. Ayeuna mah zaman digital. Ayo aing jadinya mobilnya mobil nyupir lah. Ya, sia aing jadi supir. Mane jadi mobil. Urang. Heeh. Ya, ayeuna mah urang latihan sia jadi mobilnya. Ambung ge aing tabrakan modar buluk ah. Moal ditabrakeun ieu aing supirna ieu. Sama pelit aing anu seset aing. Ya sia jadi mobil aing jadi supir. Mayolah aing mah penting asal jadi duit lah. Yang penting jadi duit, pemajikan maneh kabayaran hutangna. Kayak kumaha sih carana lu? Ya dengekeun, sia jadi mobil ya. Tah ieu starter ya. Oh iya. Ieu starter. Kumaha sih carana? Ya lamun ieu teh der gitu. Oh lamun dia der gitu. Lamun sia dijiwit. Ada. Ulah laun atuh.
Goblok menang duit ente kecil aing coplok. Ayo. Tah, iya suku sia suku. Yuk. Tah, ieu rem. Kumaha sorana? Rep. Dah, Rep gitu. Ah, Iya, jadi aing menang duit ya. jajal lah ya. Ya starter ya. Idang. Bisa sia. Tak gitu. Beres ya. Sok deh. Derep. Gitu bener. Derep. Derep. Yo, panenak ya guys beak. Asyik derep kemana? Sia tidak menjadi depan. Engke sia teh lakson di mana tuh? Tah, laksana di dia. Lamun kuain penyet titit. Oh, titit. Titit. Ya, saan. Titit. Ah, Titit. Titit. titit saha. Titit apa aing? Ayo nya, jurusan anak Tegal Sawah Johar. Tegal Sawah Johar. Oh, da urang mah di Tegal Sawah. Yang ke lamun anu mawa gembolan eta kudu 5.000. Bayaran anak. Sabab bensin mahal. Oh, naik kayak nama. Lamun nu lengoh 7.000. Eta lamun Nuranda. Randa mah gratis. Oh, tolong. Cuma Randa ge sarua penumpang. Ayo ah. Amun ini. Ini nih. Tunana di bumper. Ayo, urang supir. Lamun urang karup, mana yang karup nya? Ayo. Siap. Dar. Ziar. Goblok. Aing buat pak burinya itu. Ya udah saya teh hidang. Aisyah, salah kena wae kumaha sih? Yo, di mana-mana ke jelema mah mobil jeung supir bareng. Oh bareng. Kok aing maju siang aja dogo wae. Asia tadi ente ngomong maju ah. Apa aing ngomong wae? Tadi maju gitu aing meureun melu. Ayo, Bro. Kedeng heula sama geus gua. Buat aing kuat ke samutut. Hidup. Duar. Giar. Giar. Manggung. Woi. Duar. Doar. Aisyah tuh masih. Ya. Aing untung teh aing paeh. Hanya siap tuh udah jauh-jauh teuing. Lamun aya panumpang buru-buru tincak rem ngerep. Oh gitu. Ah. Aing poho. Goblok aing meni ongap. Arek ka mana? Rek manggung. Manggung ka mana? Tinggalin. Tinggalan jeung sasa sia. Iya gendang iya. Waduh, eta menit tinggalun kitu. Oh. Ka mana nabona? Johar. Johar. Bara duit ka Johar. Lamun jeung barang bara duit jeung barang. Hah? Yo, lamun jeung barang 500.000. Abong tibang ka Johar. Goceng. Goceng. Ah. Wah ayo kajeun lah. Diarep di tukang. Dengan di tukang ah. Oh nyaom nih di tukang. Oh teu naon dihareup mah. Diharap. Sip, bilang diarep mah supir tol. Apaan aing jadi mobil buluk ah. Oh nya mobil aku kudu daek. Yo dihareup mah sok dukdek. Arek dukdek arek ente jadi harap. Piraku yang di tukang sih. Aing pan nyekel gigi tolol. Aing jadi mobil angko maju teh angko ah. Geus aing buru. Oh iya ka tukangkeun. Ya dipuatkeun ku aing. Aduh bisa. Ya bade eta. Diar. Kiri. Arek sakola, Mang. Sakola. Aku jauh-jauh teuing. Arek kemana, Neng? Arek sakola, Mang. Sekolah. Sakola. Kamu sekolah kemana? Ka Johar. Johar. Nya. Oh lah, yo awe gelis bara duit. Hah? Awe gelis. 10. 10.000. Yo awe gelis 10.000. Heeh, hayu geus Arek ka Johar. diarep di tukang. Di tukang ah, dihareup mah mabok. Oh bagus ini di tukang. Heeh. Oh arek tukang. Tukang. Tinggal buatkeun. Luk tong di aing kabeh atuh aing ah. Woi, asa mata kaon sih diharap. Embung mabok, Mang. Ku aing lamun lain awewe bulan kotokeun ku aing yo. Oh asa mah mobil teh kitu. Geus hayu buru-buru. Mobil teh kos kitu bak teh. Set, mobil aing ripuh yo. Yo. Dong sama. Yo. Aku
Ayo tuh bapak. Wah, salah saing di wae yo. Ya gering ya budak ya buru-buru. Ayo geus teh kuat. Baik kunaon sih ya? Nyeri botol. Jadi bocor. Oh iya, mesin pae manten, pahenkan sih ya. Oh encan. Lain mesin pae mah urat di situ lah. Ya dek karek mah Dek ka rumah sakit ya bukan. aya di lamaran aya nama. Ayo atuh. Balik geus nyeri botol. Cuma nu gering teh galak tolol. Iya para duit ongkosna. Ayo tuh bapak. Mesin pae manten buru. Ya. Ayo gerak. Kajen 5.000. Mahal ge kajen Pak, nu penting manjang sehat Pak. Enjang dah beut sih enjang. Urat siap aja lo tuh. Ayo geus buru Iya buatkeun. bukan duit 2.000 menang tak. Kajen diharap di tukang. Woi mah di tukang. Pak yang di tukang diharap sok mabok bukan penyakit 7 wing ah. Lah mobil aing leungit ya. Ayo tuh bapak geus enak ieu bapak. Manten. Lah mobil ke leungit. Tuh hidup. Aduh murilit aduh. Ayo tuh bapak mobil mana bapak? Ya, cek aing ambe tere anak sia karbit atuh. Ayo tuh Pak. Kayak hiji-hiji na buru-buru. Ayo buru buatkeun. Mesin pae mi HP-nya. Kudu daek tuh gering mah. Hidang. Yo, tegal sabar ya Johan. Ayo buru bantuan. Arek kemana nih? Kabel. Udah lah mobilnya kira modar. Ribu banget mobil. Arek kemana? Arek itu arek apa Hawaya? Hawaya? Arek minta panjar? Aku minta panjar. Minta duit. Waktu 1 menit deui. Ayo buru ayo, arek diarep di tukang. Di tukang enggak orang yang diarep ya. Oh, ayo buru, ayo. Ya. Mulai yo. Aing jadi duit henteu aing pae hisukan. Ulah kitu teh dang. Oh nyaina go gendang ka aing tas ka aing nu gering ka aing keneh wae. Hayang dikandang teh ayo. Geus beak. Oh sidang beak geus di mobilnya geus pae. Mun sakitu ti Pripados, wak pilih sel kaki Ya. dangan nyun keur depo hapunten. Keprok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusaka Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi. Aduh, lucu pisan sekali lagi tepuk tangan untuk Pusaka Sunda dengan lakon Nasib Seniman.